jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur. Urang mah kuari adik di mana, kakak di mana teu nyaho, putus silaturahmi urang. Jeung babaturan putus urang mah silaturahmi. Baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus. Kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sebenarnya mah pancuran nama tapi putus ka tatanggaanana. Nu mantak sempit jasa hirup. Lamun urang jeung dulur teu wau ketika misal urang talaga boga dulur di pasar kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar kemis bener asana mah aya cah eta asana kakak itu keur dihurupan nyana dihurupan aduh asana deuk aya nu nganiaya lah kadege paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak. Tapi lamun silaturahmi mang lain boga adi di pasar kemis boga ngaranna Ki Umar kan asana nyana dek dianiaya Masya Allah ulah waka ditoel lamun aing encan datang awas aing jadi kalang dadapan aing jadi kakana awas burabat pepan ka ditu tak eta kan silaturahmi nikmat jasa silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam je sia monaon eta jeruk ya kak lah tanang di pengkolan hasilnya amis lah eta ku sakitu ge kan geus kakak geus luar biasa kan Masya Allah ya adik aing perhatian anak pohara amat tuh kan menang sabulan kakak napan ka ditu. Waalaikumsalam mohonan teh kak kopi nang di mana tuh kak aya orang Lampung lah nya tadi merek kopi kakak mah teu beuki ka kopi ieu bae dibawa ka dinya tuh kan bunga si Adi teh menang sebulan deui kakana datang dengan Waalaikumsalam mohonan tah kak rokok tah ngan ieu kakak boga maksud jakna maksudna tuh kak iya kakak boga maksud gede aja saya minta tolong we sabar itu tuh kak mun aya mah 50 juta lah santen 20 atuh ieu mah keur eueuh nageh kitu bae tuh oh atuh kak tuh bere 20 juta golosot padahal mah kamari merek kopi na malah kopi Lampungnya hangit pan kopi Lampung tapi 20 juta nah itu berkat silaturahmi jadi geus dunia teh nilaina eueuh nanaonan ku silaturahmi mah urang jeung babaturan Masya Allah 10, 20, 100 juta geus pokona mah eueuh perhitunganana lantaran silaturahmi.